Teras kakak tuhu, kak kenca. Wah. Kacau ya dunia persilatan teh. Ngobrol sama ku biwir atuh lain ku mata, sok araraneh wae. Aduh. Bahaya ki cara nama. Ih, si Aa mah sugan teh terang atuh. Udah teh. Sumpah resep bogoh cinta ka Dewi. Cik, mun bener bisa nebak kunaon coba? Muhun mak nu mawi kitu. Kaleresan abdi mah nembean mak. Isuken geus menang nu heram mencerang kieu. Kaleresan aya si Aa. Bade tuh maros pamir bumina teh Sari terang teu abi hilap deui. Oh, Bumi Neng Sari. Teh dia mah lurus. Teras kakak tuhu, kak kenca. Lurus deui ti dinya teh. Tah, engke aya warung. Taroskeun deui we ku teteh di warung. Ih, si Aa sugan teh terang atuh Bumi teh Sari teh. Nuhun atuh informasina. Kak Kenca, kakak tuhu, lurus, aya warung. Liar. Wae nama tek nyatakeun cinta ke bebeb Dewi. Pokona mah kudu wani. Aduh, Winky. Alhamdulillah, aya nama si Winky mulai lancar. Kamari setrak diomean ka itu tuh si Sarip ya. Udah atuh teh kudu bisa diajak usaha. Alhamdulillah. Naon jol alhamdulillah teh pupugu. Henteu Dew. Nya atuh aya nyebat alhamdulillah mah. Kan eta teh tanda urang bersyukur. Kabeneran panggil di dieu. Emang kabeneran naon kitu? Jadi Udita aya peryogi ka Dewi. Hoyong ngobrol opat mata. Ngobrol sama ku biwir atuh lain ku mata, sok araraneh wae. Namun iya si Winky mau bisa maju atuh, soalnya kudu vitamin susu nanti kudu belen. Lain gitu maksudna, pokoknya penting pisan, hayu. Orai belang. Aduh. Kang Ogut meni rajin pisan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Neng Imas, pada kamana yuk? Kuat ka asa beuki herang we duh. Anu herang mah cai meureun Kang Ugut. Ieu bade ka Pak RW. Oh, ka Pak RW? Aya naon? Bade ngadamel serat ngalih. Oh, bade ngadamel serat ngalih. Kaleresan, neme oge Pak RW teh ngalangkung. Nganduka tah bade ka mana nama? Oh, muhun atuh Kang. Abdi bade ka Pak RW heula. Mangga. Mangga.
rana saminggu gitu. Ya teh. Salah gue. Cing sih ah. Lamun teh nak sasarana piki ya teh. Warung jauh keneh ti dieu mah ranasan mah. Lahkeun bae bade ngarayak we. Tong di Mas. Kalau di Olah. Bade ka mana, Mak? Biasa we, Neng. Mama rek ka warung. Bade ka mana anu garelis teh? Bade latihan, Mak. Oh. Sae alus gelis. Memang perlu latihan mah. Tong boroning nu dialajar. Neng buat anu geus kararahot oge. Masih kene ngabutuhkeun. Latihan mah perlu deula. Muhun, Mak, nu mawi kitu. Kaleresan abdi mah nembean, Mak. Sok atuh sing jarunun latihan teh nya. Rek kusaha deui ieu teh. Budaya urang rek dimumulena, lain ku urang-urang jeung ku hidup-hidup mah. Nya. Prakanya si balener latihan teh. Muhun, Mak. Puta teh janten mangiringan teh. Seneng. Kok mate ari geus dolo mah geus teh budak mate. Heungan merencan waktu na merencananya. Udah kumaha mate. Tapi dah ari darah getih. Karena sedih mah mate aya ti baheula ge. Nen mana mah arapal mate sinen kahot baheula teh. Piraku atuh. Maturun kanu jadi anak ayeuna teh. Nya. Wah, nyangki gedinya si mate sinden kapungkurna. Ah tuh neng cuk mah oge. Nyatu mah abdi ti payun. Mangga. Mangga gelis mangga. Cara paleun eta barudak. Abong kene barudak zaman ayeuna. Mama tuh rumah tangga jeung manehna. Kamananya jalana? Bade ka mana teh? Milarian alamat ieu teh, Kang. Oh. Coba atuh. Manawi Ogut bisa ngebantu. Iya, Aa, abi teh milarian bumi alamat Naneng Sari. Oh. Aduh. Bumi nama abi teh terang ieu teh. Ih, si Aa mah sugan teh terang atuh. Dasar laki teh. Tekok nempono herang. Sagari deketan. Sari itu sanes tuh. Sar! Ih, kalah indit atuh Aa, hayu orang udang make motor ieu. Aduh. Bingung teh, aduh. Ih, make bingung sagala, hayu geura. Hayu. Kemana ieu teh? Hayu orang udang si Sari, buruk ini. Ih, naon sih mane make ngajak ke tempat sepi kieu? Jadi kieu deh. Udah teh. Sumpah resep bogoh cinta ka Dewi. Wah. Kacau ya dunia persilatan teh. Maknya ayah hansip mesum. Udah istighfar ya maem. Ih, urang mah teu bogoh ka maneh. Amit-amit da urang lamun boga ka bogoh hansip.
urang bewarakeun ye. Leuheung cuaca cerah kieu biasana ge hujan tiris. Reudang ieu mah. Neng Sari. Kunaon manyun wae ciga tutut gitu. Itu kuna naon? Mah mungkin tak aya nanaon, oding mah bisa nebak. Cik, mun bener bisa nebak, kunaon coba? Nah, pasti Neng Sari mah nuju milarian odingnya. Tong sok kepedean Kang Oding. Mu atus-atus ge nyeri hate. Nyeri hate. Asa beuki bingung. Nyeri hate kunaon? Sok nyarios ka Mang Oding. Teu Kang, teu kuna naon? Kang Ogut boga kabogoh ning ayeuna mah. Aduh, iya deh make jeung nyangka kabogoh. Lain kabogoh ieu mah, sidik kerneangan alamat. Cie, padahal mah biasa we atuh wios. Ih, sanes atuh teteh nembege pendak sareng si Ai ieu mah abi manuju milarian alamat. Api-api wae. Nya. Ayo ah. Itu gerak. Aduh. Bahaya ki carana mah. Teteh atuh da gara-garana make jeung cecepengan leungeun sagala atuh. Kona mah teh hayang nyaho hayu urang neangan si Sari. Buru ih. Terus naik atuh dia. Kumaha ieu? Salah. Kayak di dieu tah. Dulu pakai mata tes ya. Abang kene. Napa cek baloja? Belenggu. Kok mun aing modar teh. Keplok. Lumpang di tengah jalan atuh. Untung teka tabrak oge pas tengah-tengahna. Aneh sia, pojok tengah jalan. Ih, hayu burukeun geus pemikiran ini ya, hayu. Ya, mangke. Naon teh wani ka aing. Aduh, ibu. Ibu, Nini. Kurang ajar sia. Abang kene orang kota. Mangke sia, urusan aja polisi jeung aing. Enggeus ya. Kurang ajar pisan sia. Waduh, Mak. Ulah waka dibawa ke polisi atuh, Mak. Nah, teu kurang naon atuh. teu kurang naon sia aing kuat babak belur kieu. Lah, teu kurang naon teu, tong mau ka polisi atuh, Mak. Atuh mah ulah mau ke polisi. Nah, kajang teu mama ka polisi sakitu babak belur kieu. Kumaha urusanana sia teh? Aduh. Mau kejeng babak belur. Untung tuh babak oge atuh. Mak, tuh naon tuh, Mak tuh. Ayo, kabur. Olah.